Nomor kadalapan haram ngalap ngeuneunahan dina perkara anu aya antara bujal jeung tuur. Anapun di luar bujal jeung tuur berarti tina tuur ka hanap atawa tina bujal ka luhur eta mah menang. Aya dalapan tah beres paharaman pikeun jalma anu nuju terakhir pilih tema ayat pertarosan saat can ditutup tina anu nembe didugikeun poe sepuluh-nya eta pulanan berjemaah jadi ada salah kalimat tingali dina seueurna antawi Quran sareng berjemaah gitu aya anu naon diwarang gitu teu mata naon gitu ayat tafsir ayat terjemah di urang mah nu aya mah terjemah tafsir mah jarang ningali nya kajaba dina nu masantren teh nya anu kenging teh tafsirnya ari tafsir teh penjelasan tina lapad-lapad Quran sapertoskeun alif lam mim contoh eta ayat nanya 3 huruf tafsirna Allahu wa rasuluhu a'lamu bi muradi contoh ieu mah kan tafsirna mah langkung seueur hurufna teh tah eta tafsir mah kenging ya. Jadi janten tafsir teh hiji lembaran lain lembaran atuh buku mushaf lembaran oge bisa anu mana penjelasanana teh langkung seueur daripada ayat Al-Qur'ana. Ayeuna terjemah, ari terjemah teh berarti beureun anu aya Araban tuluy Latennya. Ari terjemah mah eta mah teu tiasa disebat tafsir. Naon sababna? Contoh di luhurna teh Alhamdulillahirabbil alamin. Tuluy terjemahna teh naon teh segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Eta mah sanes penjelasan sanes tafsir tapi hartos atawa pindah bahasa tina Al-Qur'an. Saur dina ieu kitab mah eta mah teu disebat tafsir tapi disebatna teh Qur'an keneh sabab antara alhamdulillahirabbil alamin jeung segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam eusina eta keneh ya sami henteu ngajelaskeun eta mah kajaba lamun teh mah aya tambihanana deui ka hanap seratanana teh eta neme tiasa disebat tafsir ngan aringan sakadar terjemah mah saur dina ieu kitab mah masih sami-sami keneh disebat Quran disebat mashaf nya. Janten terjemah teh masih keneh mashaf we Quran. Kumaha majmu? Ari majmu mah sanes penjelasan tina eta Quran balik ta eta mah lapad sejen. Quran mah surah Yasin, surah Waqiah, biasana mah Al-Mulku, Al-Kahfi jeung nu sejena. Sedengkeun luar Qur'ana seueur di dinya mah kumaha dina HP zaman ayeuna mah Quran teh di mana dina HP. Ari HP mah lamun bade apik sok samikeun jeung Quran ngan lamun ditingali dina buktina HP mah sanes mashaf sabab teu aya tulisan cenah eta aya katingali eta mah cahaya teu beda we sapertikeun kieu nya curug disorot ku batre aya ta kalangkangna na temok tah kalangkangna na temok aya urang nyabak kalangkang eta tak ibarat kitu nya ibarat kitu naon sababna sabab Quran nu aya dina HP contoh pareuman HP-na bongkar HP-na aya teu tulisanana teu aya nya benten sareng Quran tutupkeun Quran bongkar Qur'ana aya tulisanana ari HP mah cahaya bade ngaharamkeun mangga ieu mah kenging da sanes mashaf
mangga eta mah nya naon aya dua pilihan pamitea mah bade apik pisannya bade ngajaga dina HP aya Quran bade diharamkeun haram keur urang mah contohna teh berarti nging nya nging kudu abdas heula rek nyekal HP kudu abdas heula kudu boga wudu aduh mangkaning HP-na sok dibawa modal dina nyana oge lamun teh mah dianggap Quran tiasa dianggap barang seperti di pasar urang balanja aya aci aya naon balanja teh tara balanja aya peuyeum aya sabun aya buku aya Quran urang we digandong atawa di jingjingnya di kardusan teu urang teh hitut nyabak eta kardus mangga eta mah berarti dianggapna barang lamun balanya Quran wungkul Quran we di dusan eta mah teu kenging da disebut barang teh sina naon Quran jadi dina HP mah bade nu anggaplah apiknya nganggap Quran mangga berarti tiap nyepeng HP kedah naon kedah abdas cenah moal mangga eta mah nya pada aya dalilna cekap jantan tadi terjemah mah dianggapna lain dianggapna atunya naon terjemah mah Quran nya mashab anu aya la yamassuhu illal mutahharun teh kenging dicepeng kajaba bersuci cenah aya kawal nu ngengingkeun lamun teh mah aya nya ceuk anu mah meunang mangga wae nu penting aya dalil ngan dina kitab ieu mah dina sarahna da ieu mah matana nya matan teh atuh nu di kurunganna sisina aya sarah mah nu di tengahna bahwa terjemah mah masih keneh disebat mashab masih keneh lain terjemah bener terjemah mah anu beredar di urang masih keneh disebat mashab masih keneh disebat Quran anu kenging mah tafsir ari tafsir mah sapertoskeun tafsir Jalalain, tafsir Al-Munir, tafsir As-Sohi, tafsir Al-Maroghi seueur bentukna. Cekap punten. Kantun wa yahrumu alal junubi paharaman pikeun jalma anu junub. Ari junub teh gaduh adusaneun naon we penyebabna manu penting urang teh gaduh adusaneun ta ieu mah aya tambahna aya di dieu mah dicaritakeunana 5 ngan beda aya nu diidem ieu teh menjadi payunnya cekap heula we sakitu nu tiasa dirugikeun pamudah-mudahan agung manfaatna nu laresna ti Gusti Allah Subhanahu wa taala nu lepatna mah kalepatan diri pribadi ditutup ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.